Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin sadayana anu dimuliakeun ku Allah, langkung tipayun hayu orang panjatkeun puja-puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinaan nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam pamugi salamina dicurah limpahkeun ka baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiat, sareng ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ku ngadegna abdi di dieu bade ngaduhikeun sakedik ngeunaan parentah Allah kedah ngajauhan kana dosa. Tangtosna sadaya jalmi teh mika hoyong kana lebet surga. Ku kituna urang sadaya teh kedah gaduh amal anu seueur. Ku cara ngalakukeun parentah-parentah Allah sapertos ngalaksanakeun sholat 5 waktu, ngalakukeun zakat, puasa, sedekah jeung sajabana loba deui. Eta sadaya teh kedah dilakukeun ku urang pedah karena Allah, ulah pedah karena hayang dipuji batur. Lamun urang sadaya ngalakukeun eta karena Allah, insya Allah jantenna oge bakal jadi pahala. Lamun urang ngalakukeun eta karena hayang dipuji batur, eta teh bakal jadi dosa ria arana. Salajengna urang sadaya teh kedah seueur-seueur bersyukur kana nikmat anu tos dipaparenan ku Allah. Bade eta nikmat jasmani atanapi rohani. Sanajan eta urang ngarasa nikmat eta teh henteu sapertos anu ku urang dipika hoyong. Tapi urang teh kedah tetep bersyukur ka Gusti Allah. Sabab dina segala kejadian pasti aya hikmahna. Dina kahirupan ieu pastina sakuriling urang teh nyaeta jalma anu reak. Ku kituna urang teh kedah tiasa ngajaga ucapan supados batur teh henteu nyeri hateun ku ucapan urang. Sapertos sabda Rasulullah SAW anu diriwayatkeun ku Bukhari anu artina kasalamatan manusia gumantung kana kamampuanna dina ngajaga lisan. Ku kituna hayu urang ngajaga ucapan daripada ngagosip anu teu puguh, anu teu pasti bener jeung henteuna. Leuwih alus deui urang teh cicing ucapkeun we nu aralus-alusna. Jadina urang ge loba dulur lain loba musuh. Musuh mah ngan matak ngajadikeun urang dosa hungkul, eueuh untungna loba boga musuh. Sakitu nu kapihatur sanginten buah sanginten dibantun kaparapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.